Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng tepang deui sobat-sobat Azam. Kalesan wengi ayeuna sim kuring nuju aya di bumina Abah Banjar teh. Nah kalesan aya nama tetanggian deh, sobat-sobat sadaya. Nah, urang nyobian ngobrol langkung tebih sereng Abah peryogi di uningaan kapungkur mah lami di Cipicung. Abah teh nyobat sereng abdi, nyobat sereng Aiki, Angkus, Ahya, kalabat Aska gitu. Nah kalasan ayeuna abdi ngalih ka Banjar tetanggian. Tah ieu teh nami kampungnya apa teh? Cijamu. Cijamu. Iya. Desa Ciberem. Desa Ciberem nya. Kota Banjar, Cijamu, kampung Cijamu. Desa Ciberem. Desa Ciberem, Kota Banjar. RT-nya ada berapa? RT 4. RW-nya? RW nama RW hiji. Oh, RT 4 RW hiji, kampung Cijamu. Mun teu ganti mah RW-na. Nah, itu apa Bapak gitu? Oh, deui nya. Aduh, RW-nya aku mah lebih kapok deh gitu Pak, ke RW-nya lira. Nah, ganti anya dikunang. Oh, Da anya. nya RT RW 5. enggak RW-nya. Bapak teh apal tuh? Ada di Bandung. Nah, oh di Bandung. Ya. Nah, kieu Seninna sering apa-apanya teh lah. Bapak ngopi teh. Kieu abdi teh yang ngobrol jeung Bapak teh. Ieu perkawis corona ini asa teu diren cik sepuh kumaha ieu kaayaan corona akhirna teh. Nah, memang betul krisis kesehatan wae atau memang aya faktor keadaan sanes gitu Pak? Ya bisa wae faktor anu sanes. Bisa gejala kemoneteran. Tak betapa rakyatna balalangsak gitu tah. Upami faktor nu sanes kinten-kinten cek Bapak naon faktorna teh? Wah, rese dahar we na kumaha tuh. Ada hari kesebutna kan kieu. Teu meunang bari jil. Batak rakyatna barano. Usaha naon teh dicukupi sehari-harina. Jadi lewat kebijakanana eta mah. Ya, eta mah bijaksana. Jadi kuduna mah teh dicukupi teh pasti caricing dicukupi. Ya, ada barudak loba misalnya 3 atau 4, rayang jajan di mana teh neangan mah. Pan sakitnya di sini. Eta faktor nu sanes kieu nya. Iya. Eta wungkul atau aya nu sanes? Ya aya wae. Naon deui teh Pak? Kinten. Ya faktorna mah. Faktor dina masalah urusan dina bidang usaha. Hese anu digawe da lobana kaluar. Nya. Tangga heujeunna di dinya. Jalma teh ngaheujeun anu mah. Lain nu ngajuru wae ngaheujeun da anu mah. Anu digawe ge hararese. Ngaheujeun. Aya di nu sanes teh faktor nu sanes teh. Wah, aya. Stres. Baru stres. Nah, hiji tina faktor nu sanes cuma teh nya. Kaduana tina faktor kemoneteran tadi cek Bapak eta tina faktor kemoneteran kumaha wae tah kira-kira Pak? Ya moneterna mah kieu ayeuna mah dina masalah makan hese subur ku cai. Nya. Ai subur mah tiba lagi subur. Ngan makmurna iraha. Kan teu makmur. Kinten-kinten iraha tah. Nyeting iraha. Maka bahas urusan eta mah. Urusan nu kawasa eta mah. Lain jalma ieu pasti subur lah dibahas iklan eta mah. Iklan. Ya di tahun 70 keneh ge subur makmur gemah ripah loh Cinawi. Dibahas ti baheula ti tahun 60-an. Mana ayeuna suburna mah subur. Terobah-robah enggak? Terobah Jakarta kebanjiran kan. Bandung Bandung terendam.
Kan subur mah ya dina beus. Beus subur. Hese di cak subur mah. Di kieu Pak pertaraosana teh ieu teh corona nah memang murni krisis kesehatan atau memang ada sebut we cek barudak malah maksud terselubung corona teh gitu. Jadi kasebut hiji penyakit pan cek diumumkeun dina ieu ge cek alim-alim lagi pan aya ubarna penyakit mah nya mode aid can panggih ubarna ayeuna corona can panggih ubarna. Jigana eta penyakit isaban eta malah lamun cek kolot mah naon anjing. Lah penyakit naon teh? Kutukan. Nah model kitu. Ari ubarna mah urang babadrata we intina virus teh penyakit gitu penyakit cek kasarna ieu mah cek sepuh hemat-hematna kiat-kiatna cara-carana ngarah urang terhindar tina penyakit kudu kumaha teh Pak jeung pesen-pesen kanggo sobat-sobat ya ayeuna nomor hiji mah tenangkeun pikiran ulah loba pikiran geus boga sanggut paut ge ulah dibahas eta mah geus jadi dinginkeun we kaduana olahraga sing sering olahraga tak soal kieu Pak aya kan usum hujan kadang mah hese rek olahraga teh tah sebagai gaganti alternatif saur kasarna mah gaganti tina aktivitas olahraga lapangan gitu anu naon teh mengerjakan otot besar anu engkena bakar naon teh nguras toksin lewat keringat ya racun tak gegentos eta ya soalnya musim hujan kumaha teh Pak pan ayeuna mah seueur gedung yang olahraga fitness ya pan eta mah khusus atau kondisina orang-orang kota biasanya mah jeung pribadi seueurna mah gitu ieu mah jeung urang-urang nu kieu gitu tak gegentos jang olahraga lapangan nu sementara make musim hujan kieu kumaha teh Pak ari bahasa urang rakyat biasa mah menyempod di imah tiris mah boga pamajikan wah kadinya lumpatna teh ieu berat ieu yo sadis Pak aya pamajikan ngesan moal jang ngesang ini mah lamun sakecis mah nya moal berarti bisa sakecis sakecis mah ngesang-ngesang nawe berarti apa sakecis mah ngesang berarti kena sabra kecis tah ya 7 ngecis kira-kira kayak ngesang mah anu penting mah urat buntuna kuatkeun urat buntu nu kumaha urat buntu iya urat buntu kapan kieu apa balakon awewe jeung lalaki nya ari awewe aya usus buntuan nya aya lalaki aya kelebihan lalaki mah naon teh usus buntu jeung urat buntu ai istri aya tuh naonna urat buntunya nya usus buntu bungkul aya lalaki mah aya urat buntuan oh jadi istri mah cuman usus buntu pamageun aya urat buntuan usus buntu jeung urat buntu kela usus buntu di mana cicingna tah lah jero beuteng lamun urat buntu di dieu tak gitu sobat-sobat sadaya geuning namihan katerang urang teh kitu tah saur kasepuhan teh aya urat buntu aya usus buntu usus buntu mah dina patuangan urat buntu mah di luar patuangan banyak gitu lanjut tuan kieu geuning da aya urang Sunda mah duh terlepas di ruang riung banyak terlepas di bako kopi terlepas di ngawangkong gitu tah terlepas sisiwo lamun cek baheula mah naon disebutna teh sisiwo teh naon Pak heureuy oh cabokah cek baheula mah nya eta mah lamun hiji-hiji jelema cabokah tanda-tandana lolobana urang Sunda cabokah mah budaya Sunda gitu Pak ya cabokah erek ngeunah rek teu ngeunah teu reuy we eta budaya
cawokah teh sigana gitu Pak. Akhir nama yang disunah mah jadi salah hiji alat aja ngaakrabkeun antara orang jeung urangnya gitu. Iya budaya gitu. Kan ai kasebutkeun ceuk urang lamun cawokah teh bisa nyebutkeun terlalu geuning kalasar da geus biasa sunah mah nya gitu. kieu mun Pak sigana naon teh bakal ngagejlik jadi kasar lamun ngobrolna minimal karek jeung nu kenal meureun aya jeung sobat mampir aku jadi kasar da urang Sunda mah kieu tak mungkin jeung orang lain anu teh apa ngobrol sebiasa-biasa jeung sahabat di sopanan itu ke sopan moal kitu da istilahna mah biasa-biasa sopan itu di aku gitu istilah lain biasa-biasa jeung sahabat urang kieu meureun anjing goblok pasti aya bahas Sunda mah kitu nya itu memoal mau jadi anjing-anjing teh nyarekan gitu. Jadi sigana Pak dina Sunda mah beun aya mun basa teh mun kecap teh nya kecap lemes nya aya kecap loma jeung kecap kasar Pak kasar aya nah eta teh benten-benten fungsina teh Pak nya iya lamun lemes meureun dina kaayaan mun formil dina kaayaan lamun karek penak jeung naon teh orang baru jalmi anyar meureun ai Sunda mah saresna mah kan kieu bahasa Sunda pangbangana namun bahasa orang yang batur teh kumaha gitu nyariosnya undak usuk bahasa ya tadi dia keindahanana teh matak sok aya pan kan disebutkeun kabeungharan bahasanya iya itu sobat-sobat sadaya nah terus kening tadi aya oge mun kecap loma mah jeung sobat mun jeung babaturan kasar mah sanes kasar loma mah tapi bahasa akrab gitu lah loma dekat gitu nya aya we kasar lamun kaayaan keur amek eta kasar biasana gitu. Jadi istilahna lamun ceuk ieu mah lamun ceuk Sundana jente nama netral urang geus biasa jeung nu biasa lamun jeung nu sejen mah lain deui gitu jang nu teu kenal mah gitu. Jadi nu Sunda mah mun kecap teh kitu mun dibagi kana naon teh 3 kategori badag mah meureun Pak aya kecap lemes aya kecap loma aya kecap kasar mah kudu tiasa ningali bahasa iya contoh bibirna kieu kita anu terangan mah pasti oh kieu kahartieun aya kan anu juru bahasa kitu pada anu misalna salah oh ieu mah hayang aku kudu kieu oh ieu mah kieu mah bener ieu manehna jeung kesalahan gitu gerak bibir gitu kasarna mah jadi tanah itu ya tanah keindahan ya keindahan keindahanana teu kaharti gitu eta dua rupa oh iya tadi dia jalma mah kecantikanana kecantikan apa kan kieu lamun dina cantik diseri-serikeun berarti cantik kan lamun teh cantik berarti keheuleun lamun teh seri-seri acan lamun keindahan aku mah nya keindahan bisa ngedeme gitu asa ngegeyot ieu deui wah tadi seri kan keindahan eta ya betul da ari kecantikan teh di awewe wae oh pamaget ya aya nu akan diistilah Pak kecantikan teh anu kulitna lunyu ningannya si lambaina berem-berem supah gitulah si kulitnya lunyu koneng gitu nya ngucek non ngagudur sumbang mah aya nih kan nah itu gitulah tamun di pamaget tuh kumaha kecantikan ari cantik mah disebut ari kesebut nari cantik mah adi awewe ari lalaki disebutkeun kasep kan ari jelema kasep loba anu resep resep rupana resep omonganana resep kalakuanana oh nya betul kan gitu betul lalaki mah
Tah lamun hiji pan sok aya kieu misalna maling tapi beungeutna kasep kasep maling eta kurang cantik Sanes kurang kasep lain kasep ngaleungit hapus ku kalakuan iya betul kan dicuriga orang lain wah ieu mah jelema orang baik orang pagawe naonan orang gedean itu anu kasep komo nyetil mah tapi kalakuan gitu kahapus teh tapi secara fisik kan kasep anger Pak ya iya tapi ku maling geuring mah ku kalakuanna kabada na Sunda teh sok aya oge entah tadi carioskeun ruang riung budaya nanti ruang riung ngadu bako cek paribasa mah ngopi ngobrol ngawangkong siga kieu tah eta perlu dihidupkan setiap saat itu cek Bapak jadi kieu lamun dihidupkan setiap saat aya anu satuju jeung anu satuju mode gadang kan gitunya istilahna jadi kuduna mah misalna lah ya hiburan minggu sekali ulah unggal malam pasti diomong batur tak jadi sing urang balaner oge tetep ada mineng gadang mah komo boga pemajikan mah sorotan jadi pasti teh aya pasea aya guntreng di rumah tah eta keindahan deui wae keindahan kehidupan tah ngarah budaya ngadu bako cek paribasananya dan Sunda teh jadi full keindahan segana kumaha carana Pak cek Bapak cek sepuhin ari full keindahan mah supaya naruntut raut makan kieu terus terang kanu jadi istri mun istri namun teu gaduh tah disorotkeunana lamun teu gaduh liar peuting aya wae komo awewe lalaki ge pasti diomong awewe mah komo gitu